Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajeng hancadresan kitab Durratun Nasihin halaman 147 kantun qauluhu wa fil khobari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khobari sareng eta tetep dina hiji hadis idza kana ari aya lafad idza kana di mana-mana bukti naon yaumul kiamati poe kiamah ba'asa tah ngutus atawa di dieu mah ngahudangkeun nya ba'asa tah ngahudangkeun saha Allahu Gusti Allah al khalaiqa ka pirang-pirang makhluk min kuburihim tina pirang-pirang pakuburanana itu khalaik patati maka datang saha malaikatun lamun ningali makna hal atau istiqbalnya make bakal patati maka bakal datang atau datang saha malaikatun malaikat ila ro'si kuburil mu'minina kana luhureun kuburanana mukminin kana luhureunana kuburanana jalma anu iman sabada kitu fayam sahuna tuluy ngusapan itu malaikat ru'usahum kana pirang-pirang sirahna itu mukminin minat turabi tina taneuh wayan suruna sareng murulukeun itu malaikat at-turaba kana taneuh anhum tina sirahna itu mukminin illa maudi'a sujudihim kajaba tempat sujudna itu mukminin tempat sujud nama diliwat patam sahut tuluy ngusap saha al malaikatu malaikat tilkal mawadi'a kana itu pirang-pirang tempat palayadhabu maka henteu leungit itu taneuh atawa turab minha tina itu mawadi payunadi maka ngagero saha al munadi anu ngagero kana lafad ya malaikati he malaikat kami laisa teu aya naon zalika itu taneuh teh turoba kuburihim eta taneuh pakuburanana itu mukminin innama huwa turobu maharibihim innama huwa pastina itu taneuh teh turobu maharibihim eta taneuh pirang-pirang mihrabna itu mukminin da'u kudun ninggal aranjeun mak kana perkara alaihim anu tetep itu maka itu mukminin hatta ya'buru sehingga yen ngaliwatan itu mukminin asirato kana sirat kana jembatan da'u teh ninggal atawa ngajaknya wa yadkhulu sareng asup itu mukminin al jannata ka surga hatta inna kullaman sehingga saestuna saban-saban jalma yanduru anu ningali itu man ilaihim ka itu mukminin ya'lamu eta apal itu man annahum kana saestuna mukminin teh hudami eta pirang-pirang hudam kami atawa pirang-pirang laden kami atawa pembantu kami wa ibadi sareng pirang-pirang abdi kami titik warwiya an Jabir bin Abdillahi
Waruwiya sareng diriwayatkeun an Jabir bin Abdillah katampi ti Jabir make eta heula atunya naon an Jabir bin Abdillah lafad an Jabir bin Abdillah an Jabir bin Abdillah katampi ti Jabir bin Abdillah qala ngadawuh itu Jabir kana lafad qala Rasulullah qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka itu Rasul wasallama sareng muga nambihan kasalamatan itu Allah ka itu Rasul ngadawuh kana lafad idza kana yaumul kiamati wa bu'itsa man fil kuburi idza kana di mana-mana bukti naon yaumul kiamati poe kiamah wa bu'itsa sareng dihudangkeun saha man jalma fil kuburi anu aya di jero kubur auha tah ngawahyukeun saha Allahu Gusti Allah ila ridwana ka malaikat ridwan kana lafad inni qad akhrajtu as-shaimina inni saestuna kami qad akhrajtu eta nyata geus ngaluarkeun kami as-shaimina ka pirang-pirang anu parwasa kabeh min kuburihim tina pirang-pirang kuburanana itu shaimin jaiina barina anu lalapar kabeh atau tur darahaga kabeh haraus kabeh fa astaqbilu tuluy mapagkeun kami hum ka itu shaimin atawa shaimunnya bisa hawatihim kalawan pirang-pirang syahwatna itu shaimun fil jinani di pirang-pirang sawarga fayasihu maka ngagorowok saharidwanu malaikat ridwan kana lafad ayyuhal gilmanu he pirang-pirang gilman pembantunya gilman teh pamuda gulam atawa lamun dina pawayangan mah panakawan waya ayyuhal wildanu he pirang-pirang wildan anak anu ngarora keneh alladzina araranu atawa anu itu gilman jeung wildan teh lam yablugu acan nepi itu ladzina al huluma kana umur balig ta'alau kadari ye aranjeun kabeh payatuna maka daratang itu gilman jeung wildan bittibakin kalawan naon tibak teh tibak tibak teh naonnya bisi salah lamun ningali dina terjemah di dieu mah tibak teh tisi teh naon tisi atawa tisu aya nu apa logatna teh poho deui min nurin tina cahaya sugan aya dipayunke waya jitamiuna sareng karumpul itu gilman jeung wildan teh inda ridwana dicaketeun malaikat ridwan aksaro barina leuwih loba min ada diturobi tinimang bilangan taneuh wa aktoril amtori sareng leuwih loba tinimang kecretanana pirang-pirang cai hujan wa kawakibis samai sareng leuwih loba ti pirang-pirang bentang nu aya di langit
wa aurokil asjari jeung leuwih loba tinimang pirang-pirang daunna tatangkalan bil pakihati kalawan pirang-pirang bubuahan al katsirati anu loba wal at'imati sareng pirang-pirang kadaharan an nafisati anu aralus wal asribati sareng pirang-pirang inuman alladzidati anu ngeunah fayatalaqauna maka mapagkeun itu gilman jeung wildan hum ka itu soimun wayut imuna sareng masihan kadaharan itu gilman jeung wildan hum ka itu soimun min dzalika tina itu fakihah jeung at'imah wa yuqalu lahum wa yuqalu sareng dibasakeun lahum ka itu soimun naon lafad kulu wasrobu hanian kulu pek dalahar aranjeun kabeh wasrobu sareng pek ngarinum aranjeun kabeh hanian barina anu enak ya, anu ngeuneunahan bima kalawan sabab perkara aslabtum anu geus ngaheulakeun aranjeun kabeh fil ayyami dina pirang-pirang poe al kholiyati anu geus kaliwat al ayah kudu nuluykeun anjeun kana ayat titik waruya ani Ibni Abbasin wallahu a'lam bissawab.